minal zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuan Syah Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa. Naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah. Sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar. Kos urang persis. Perancis jasa urang. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh memeka batur urang heula aja kieu nya batur nyaplek urang henteu. Ye, atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi papang doakeun bae ku Tuan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan. Tuan Syekh langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz
tulisanana tetap mandul. Salat deui nya ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Teu kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu. Guys, pejakeun gadawa we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Jaga. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden dia diliongtin, tenden diliongtina. Nya geus ieu syarat ulah dipicen nya. Muhun tuan. Alhamdulillah sakelang teu dibere nya ho sabaraha-sabarana mah anak mah. Ngan dah balik ke imah langsung balik ke imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah cek dana bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu neuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pingsan ngadaingi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ayeuna nya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana sakira tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat sagala
Ges diberi minum terus sadar, begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentak, langsung molotot. Ieu saha? Deuk dibejaan ku salakina atunya nana ge karak cager. Asana mun dibejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu. Teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7. Cek salaki lihat coba bae tingali tama mayit saha. Barang didulus sirah getihan kabeh beulah kuluna. Ya ieu mah anak jakna. Kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus. Hajuku lagi pingsan pohara jasa cenah aya naon ya. Salakina langsung mamawaliong ti neng. Ih jimat tituan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge, coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu, coba pake, dipake deui kunya. Coba bejadi ka ditu ka tuan saya bejadi. Bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat babejanya terus dibawa ka tuan Syekh. Bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 bapati mah 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan Syekh pamenta ku pohara sia mah tuan Syekh langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing diperanganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum itu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar edanya nangahaneng lagi Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani di pan pohara jasa ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari teh mah kitu bae teh kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Syekh Tuan si ieu karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun cenah mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamulyaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa
Sanggeusna iman kurang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah. Lain karomah tama belon tama teh. Balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah, ngaji, salat, munggah haji. Eta karomah lain leutik-leutik karomah. Lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab. Aduh, emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca? Ya kagak. Itu juga bawa, iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupan kaki kiai mau kitab. Eta karomah teu karasa. Mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya, tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik. Teu karasa tak ku urang mah, urang boga pamajikan nurut ka urang, boga karomah buat eta mah. Pohara kan tetangga orang mapan bo diparahan baik ku pemajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan baik. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah. Ya, urang diuk di majelis hareudang, tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok dicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga yang loba jasa, masya Allah karomah. Teu karasa tak karomah teh kos gitu. Nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia. Kemudian itu di Birma anu araya tarikh di dunia bagus pugu di Irak, kemudian itu ayeuna di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara guys. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya teu bisa. Sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal, deuk dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung. Pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah di tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna keneh ti bekem keneh ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah
bacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artinya encan ku Gusti teh can diijabah, tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Artinya ngadanya jeritan Tuan Syekh ngadanya jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana. Salamet bae dininya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiat dibawa ka imah, tidinya langsung manehna hayang ziarah, cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lempang langsung lembang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya. Datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh. Kadieu teh cenah bakiak nu kula kadieu. Patu jamaah ribuan garita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiak mah. Masya Allah. Iyalah Tuhan sementak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mendak. Dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu. Malah urang kabawa ka ditu, sia aya orkes, sia ulah sok nongton goblok sia. Ulah aram sia, mah aja ka mana aing anak kala ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di ditu di orkes, tolol tak budak teh bebeja deui ka aing. Jo, di ditu na kebal ditolol tak haji. Dakwah si kos kitu. Bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidual. Hese dawat ilah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah karomahna nu pohara jasa. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang. Aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititahna ge
asal aku murid beres beres. Ya Allah ya Rabb. Ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang, tias si anakna. Langsung cerik datang ka tuan Syekh. Aya naon? Abah maut. Atuh abah maut sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama. Pernah wau henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Raja saya tuh ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh pates kana neraka gajian Tuhan saya. Tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan tanuh nu panas abdi beuteung asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama. Liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat ngudag ontak. Langsung tunggu heula. Langsung nya salat gitu salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti. Gusti murid abdi pangnyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebejak abdi salametkeun Gusti. Cak Gusti pantama lain murid. Iranya na jadi murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna. Ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah rabbil alamin. Bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh atuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu. Eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Dia tuh jor bae sia-sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari. Dia geus jelas dina Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitab nanggus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomahna geus pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti Klebeuh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka tuan Syekh. Minta disalametkeun anak abdi atuh geus maot papan kumaha. Nya geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan kita sarua. Kos di urang nasiban nasib bae cenah teh. Nu bodoh ngaranna ge atuh. Iki nu datang ka tuan Syekh nu barodo. Nu pinter mah masa atuh kitu aman bodoh. Anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot. Di mana maotna di laut? Haju hayang hirup deui.
kumaha saya yang hirup deui geus mah menta bayi mencoba ka Allah maksa pamentak. Ayo geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di imah. Ayo geura balik. Balik nyana ka imah, bang di deuleu. Jajan aya. Nyana nungguan balik deui ka tuan saya. Tuan can aya jagenna di imah. Can aya, can beureum tuan saya. Geus geura ka ditu. Balik. Aya ge. Datang ke imah keneh mah datang deh tuan besok halalaga abdi atuh air kaya ayah itu tuh iki mau pan bawa abdi lah itu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah ayo segera balik ulah tuh halalaga ya hati lu ya mah mah setelah saya gerak itu gerak balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu ngarti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpinya bebeja ka tuan saya kumaha aya geus aya mah geus gara balik ka ditu lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos gitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tah mah deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah itu dibukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna kan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jokeun ya enti takuki uci cenah aing gatempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan keselamatan orang beres jaloba jasa karomah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tak naon malaikat di alam itu lain aduh harapan kos kieu selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini
Waduh, dari kronjo ya. Lain kos gitu. Siapa ngabayangkeun teh kos gitu lain. Ima di alam itu. Ya alam zahir, asup urang ke alam batin, asup kasir, gaib ngaranna leng. Kapanggihna di ditu, awakna di dieu, aya hatena mah di Cikupa di Masaruti. Eta gaib-gaib blon mah. Nah, ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal ka harti ku urang. Urang mah kahartina model tadi, urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan kaharti teh ku sia. Kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos gitu. Atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna. Kunaon ai hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat si kos kieu masih salat. Sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana? Nah, eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh, diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar. Trek bisa ngobrol urang jeung urang. Aya 2, aya 3, aya 4, aya 5. Mendaka Tuhan sabduka dia pernah buka 40 jelema. Di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya. Aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan sih. Iraha tadi maghrib. Ye, di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Puyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Duit kanu ngoran, duit kanu kolot ya, enggak cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah, ya Rabb. Agihan ku malaikat di alam itu si gade. Boleh cara tadi sasalaman pelukan, waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jeung pan malaikat lain lalaki lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat. Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih. Aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna Tuhan Abdul Qadir mah biasa cara urang. Nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuhan Abdul Qadir kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuhan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan mah, nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang, aya urang dinya kadeul. Dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah, eta tadi saha? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Bah, tuh lain kita tadi bebeja. Bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah. Ai ku ente bapak gon moal tetap. Ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden. Moal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadeul. Oh tuh. Wih mantap jasa. Nu mana? Baju berem. Eta emang mata sinden mah kos gitu. Ari atuh Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeul. Ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah, Jibril atur salam alaikalissalam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah. Aisyah ulang. Allah atur salam kakarak. Aduh, pohara jas. Diatur salaman aku Allah. Ente. Ente mah diatur salam ku calo pan. Duit ka bawah ku ente. Masya Allah. Tuh ya, malaikat datang ke Tuhan Syekh. Begitu datang hampura cek malaikat. Kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk.
idinya dikerahkan seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kedua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus gaja doa kos kitu nya atuh bacak naon Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jayang jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal dak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantap urang ge sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah itu bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan-perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura Gusti tetep nya lagi hahampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan samun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh nyana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuhan Syekh indit dikabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku laut waingan jutaan lauk tambah teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang wah guys mantap birak lauk guys sebab udah diganggu ku urang mah ikut Tuhan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuhan Syekh begitu nyaba ka Tuhan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuhan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuhan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan Tuhan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuhan Syekh
barang datang kalinya turun kek paeh ceriknya cek duan saya teh ieu dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baurkeun balikna jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalah mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah haju kuari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haju urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah Buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah aya urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah batur pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deung nyangkrem pemajikan sekurang atuh siap maung beureum ieu aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya Bang Haji pelaksanaan ieu Bang Haji lantak di pending ge masalah ya Bang la takdir teu aya kapastian naona ina urusan Torop Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusakna teh lain sukuna sakadar ping-pingna ta eta syarat bayar diat dalat tablugopi diatana salat tablugo diatana sin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah du cantang tuh na ieu mah kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun ilam yakun nafsun maka lamun teu aya kakurangan ubiro akrabun aksini lal indimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagurma cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarhul muqaddar ari jarhul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus ka deuna tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru